Ti kamari ngabayangkeun asa bade ngeunah kitu dahar jeung samel rebig geus mang pirang-pirang alam teu nyamel eta teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Marabel. Baraya sangu geus asak haneut keneh. Keheulaanan urang akeul heula ameh tamah ngeunah. Heueuh tong salpoknya bisi ngadenge sora emak rada sumeng kitu emak teh heueuh keur rada mararepeg bari jeung aya batukan katepaan meureun ku bapana jeung ku barudak teh. Cikan aya anu apal henteu samel rebig teh anu kumaha, aya anu osok nyieun tara kira-kirana. Ieu bari nyepankeun cabe rawitna jang nyamel. Dieu teh bari nyepankeun peuyeum terus teh ieu nyieun pais tahu. Haja papais teh deuh ngameh henteu kanu minyak-minyakan teuing geuninganan. Ieu ajang cocol samelna oge geus nyepan pucuk sampeu. Pokona mah ieu teh geus dibade-bade we baraya. Tuluy ayeuna urang jahit heula cabena. Da ari nyieun samel rebig mah sok make cabe rawit atawa cabe hejo. Cabena na teh anu meunang nyepan. Ameh tamah Abdul rasa samelna bieu teh emang ngagoreng heula tarasi ieu teh. Entong di skip deui tarasina mah ngameh tamah pedo geuninganan samelna na teh. Ieu teh teu kudu lila-lila teuing ngagoreng tarasina na teh. Da tarasina oge geus asak sabenerna mah. Tapi da rarasaan teh asa teu pararuguh lamun tarasi asak oge teu digoreng heula mah. Komo deui panan hayang diminyakan ngemeh ngeunah geuning samelna teh ari lecir ku minyak mah. Ieu teh cabena henteu ditambahan deui campuran ku cengeknya. Soalna mah bisi lada teuing. Moal mah nyar-nyar bisi kalakah nyeri beuteung loba-loba teuing cengekna mah. Duh teu sabar ieu teh geus hayang dahar tita tadi geus rada lapar ieu teh beuteung mah. Geuwat gara bawaan deuh ayeuna mah urang dahar heula. Bisi kaburu adzan magrib da ieu teh geus rek magrib sabenerna mah. Tapi da kumaha beuteung geus kukurubukan daripada engke keur salat kalakah mikiran sangu mending ayeuna mah dahar heula. Da moal matak lila ieu meureunan dahar oge nya. Tingali atuh menuna oge saaya-aya we geus. Tapi da biasana mah ari anu geus kabayang-bayang teh sok matak ngeunah kana daharna oge. Komo ieu mah hag sangu haneut keneh. Tuh atuh kot ngebul keneh kitu nepi ka ditiupan. Koh dahar teh hayang sangu panasnya tapi keukeuh we kudu ditiupan ararane. Hayu baraya urang dahar heula tingali tuh ieu teh jeung pais tahu. Tong poho samelna oge wadahan kana piring. Pokona mah beleteng-beleteng ge pais tahu na aslina sabaraya mending ngalilimet ieu mah. Emang ge kadang kala mah anu teu pira nu matak jadi nikmat teh daripada dahar jeung dugang daging teh mah. Heueuh da ketang dagingna ge eueuh. Heueuh nya kaingetan eueuh nu ngaririweuh dahar paingan menikot anteng kieu. Eta pan si sujanangna keur teu ngarareunah jadi henteu pipilueun ngaririweuh. Da tadi teh rek dihuapan ge emu. Ewe geus emak beres dahar kakara we urang huapan si sujanangna.